Pikeun hima jajanan umur anu kudu wajib didatangan lamun ulin ke Bandung. Yes, nu boga rencana ulin ke Bandung sok geura nonton ieu video nepi bea ke ame teu lieur ke di Bandung jajan di mana. Da kayak geus kami datangan heula teh si Mang Cilok Kanada nu cilok teh jadul ya di hareupeun Lawson di Jalan Dago. Kalem we lamun ke Bandung mah 5.000 ongeng geus wareg da tingali 5.000 ongeng sebenang sapalas dikeus si kami oge. Barang dijilawakeun teh alah si cilok teh bener-bener geunya pisan merok bener-bener asa nostalgia pisan nya cilok-cilok jadul atuh aya teh. Berikut dina usiana teh jajan doang deui bener-bener ngagecelot pisan yang pastikan haran teh. Maju seutik di Jalan Cipaganti aya si Mang tukang dimsum nu hargana teh 1.000-an barudak. Ya lo Mang zaman ayeuna ya kini jualan dimsum hargana 1.000-an berikut si Yol lagi dibere loba kitu teh ku si Mang na teh. Idik pe 50 juta kali barudak ya teh salah aing mah harga 1.000-an mending ngeunah kieu atuh aman. Pokona mah wajib didatangan si Mang di hareupeun teh Cipaganti ya. Lolong seutik ieu ya si Mang tukang makaroni basan aya di kulineran Gerlong cenah tanya. Pokona mah